pisang keju nu mere keju teh barban mere susuna loba nu bener-bener pila di pagar sih. Barang pas nepi teh alas, ari pek teh meni bener kuateun ka parari nu kieu ngantri kuateun ka lieu rek juk di mana teu kabagiannya teh. Hargana teh mung 20 ribuan saporsina teh tinggal si persediaan keju ge ni kuateun ka loba kitu tah. Dik par 50 juta kali barudak, geus si emang mere keju ni kuateun ka loba kitu aing mah teu kira-kira. Atuh mere susuna ge meni loba kitu misi nu ngambek mang boga masalah naon di imam ni dibawa-bawa kieu kana dagang. Ya lo mere keju ge ni kuateun ka samang gunung kitu sekalian atuh mang jeung pabrik-pabrik keju na templokan ka dieu teh kuateun ka rek roboh tinggal si keju oge. Saking kelobana aya keju ni kuateun ka bingung kadaharana ge teh kumaha. Barang ni slowogeun teh alas, aing mah kejuna ni loba-loba teuing ya teh mang bener-bener teu wadukan. Hayang ngamuk aing mah ieu mah lain pisang di kejuan tapi keju di pisangan atuh mah. Wadukan ieu si pisang mah mangana barudakan susuna ieu loba teuing jadi nu nyieun amis teh susuna ieu teh. Pokona mah anu pecinta amis, pokona mah kadaharan amis kudu nyobaan si pisang ieu, pokona mah tangeunah pisang. Jujur liasina teu wadukan.